lalaki zaman kiwari loba janji henteu bukti awewe teu cukup hiji loba nangan ngumbar janji tah ayeuna karasana Gusti nyairaha aya rezeki ieu hirup ngan kieu wae mana salaki eueuh utang numpuk sakedeung deui Bang Emok nagih iraha tuh kuring dipasihan rezeki ieu nu ageus mana salaki teuing ka mana ieu teh geus lila hirup nyorangan wae anak eueuh nu dina kandungan oge teuing puguh tinghan bapana mudah-mudahan we sih kaya rezeki kajenting di mana jalan oge Sampurasun. Rampes mangga ka dieu Pak mangga Bener ieu teh imahna Mama Iki. mohon Pak mohon laras Oco Iki. mohon Anjeun teh wani-wani wae minjem ka Emok tapi mayar hanteu. Kumaha ieu kalanjutanna? ya mohon ieu teh sakieu we Pak pun Kela kuring teh ieu teh amanat. mohon Ditugaskeun ti luhur ti pusat. Ya. Kudu nagih. mohon ya ari Oco ayeuna mah Iki. kumaha deui Pak tos kieu kabuktosanana mana ieu pan abdi caroge teu uih-uih Imah jual. Bumi batur Pak, abdi teh sadinten deui ayeuna ngontrak teh. Ieu teh tos saep kontrakan teh. Parabot tos saep, bilih bapak teh pacanten mangga tingali kalebet. Enggak bisa gitu, hutang harus dibayar hutang. Oh, mohon abdi terang Pak. Nya upami kitu mah ayeuna supados teu memperpanjang masalah apa nya. Nya tos we abdi canak ku bapak kanggo mayar hutang, bade dikumahakeun wae ge wios abdi mah. Dikurbankeun. Teu langkung bapak nu penting hutang abdi lunas. Panggil aparat. Mangga Pak RW na panggil. sok aya ngalangkung biasa nama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak RW mohon. Nya ieu teh aya naon deui wae ini asal luas deui wae ieu masyarakat kuring di. Ieu sahayeu? Ieu sahayeu lah saheula. Kuring kolektor Emok. Ulan? Kolektor Emok. Hah? Bang Emok. Bang Em? Nya ti mana teh ya tuh? Kuring mah ti Batak di ditu. Wah, Batak jauh-jauh. Wani-wani ke masyarakat kaula. apaan sih ieu teh? Boga hutang. Hutang Abang naon? Emok. Hutang naon? Ai hutang mah di mana-mana oge minjem. Mohon ieu teh Aya izin teu tinu kawasan dieu lembur. Izin mah bisa di dadak atuh Pak RW. Itu bisa kieu-kieu ke RW nu boga kalakon di dieu, nu boga kawasan di dieu. Tong menang samarangan. Kuring ditugaskeun keur nagih ka Ceu Iki. Geus sabaraha bulan nepikeun ka melundunungna. Tah, ayeuna mah kieu nanti si ti kuring mah. Tamaha. Make wangan wani nginjemkeun tanpa dikontrol heula, tanpa koordinasi heula jeung RW tawa jeung tatangga. Kaayaanna model kumaha pan geus puguh. Salakina eueuh. Rugi ya kuring ya. Hah? Rugi kuring ya. No way. Teu nyaho dina naon. Nu penting yuk rakyat kuring wajib diamankan di tulungan ku kuring jeung boga syarat di kuring sebagai warga masyarakat di dieu pupuhu masyarakat di dieu tanpa aya izin Kulma Lampreng Bang Salentenir Bang Emok nu kitu keluar teu meunang abus ka Cisasak Teu bisa. teu bisa Eta hutang tetep hutang. hutang mah hutang Kudu dibayar. Dibayar kunaon? Bawa tuh sok sekalian bawa yuk bawa kan eta. Nah sekalian piara jeung anakna. Yo, tunggu dulu. Why? Masa gua ini punya hutang kok dibayar sama si cecenya? Lihat ini bakal barokah anaknya yang perlu anaknya piara. Siapa tahu jadi seperti Mama Bungsu Bandung jadi artis ah. Catat Pak RW, siap lumayan ini. Lumayan bawa. Nuhun Pak RW.